wargi mangdedi para baraya di menawi ayeuna utamina pisan mah ka para baraya lumagaduhan hanca ieu carita Jawa Tiguha mau tarangan keriksan keluar kumandidi bari taratas bagian anu ke-17 sakumah nu kantos di taratas naskah ieu carita di bagian ke-16 hanca peuting kamari padaran mangdiri kebagaku wanci namang semedarkin keayaan alam isuk-isuk di pelungan khususnya kajang wardi sabatur-batur harita teh katalimon di lembunnya cenah rek mudang bapak maling nyatanan mawa disutira anakna mangkupas teh alunya kumaha atuh para pamirsa lajenganana ieu carita langkung paus nama hendak kurang sami-sami bandungan ku sadayana kadeh hilap janela poho panto lali kana kunci wih jeng mangsa alam isuk-isuk kira wanci carancang ihan bekelila berai berang breh aya opatan tungan jalmi horeng si mana horeng wardi jeung tilu baturna tatangkalan daunan katempo rawan jelas baralasih keneh kucai ibun anu rada jauh katutupan ku halimun isuk juga hasil tipis anu bijil ti hawi. Alhamdulillah belamin tah ayeuna mah cukup waktu mejeuhna lamun miang deui urang bijil ti leuweung urang neangan kategalan ngarah teh nyasab ceuk wardi ngajak indit ka baturna being opatan lempang ting kurubut di nubala geus teh urang jalan deui ari sabab teu puguh kaditu kaditu. Akhirna nu opatan tetepi kasisi piluweungan kasisi leuweung kaparengan kabelah wetan atuh barang gok oge geus breh katempo mata poe moncorong ti wetan kira-kira pukul 8 isuk-isuk harita teh wardi kacida bungahinana sabab salamet taya nu menang cilaka ngan tujuan nu pokok can aya laratan anu maling nyisutirah teu kapanggih tapak-tapakna. Alhamdulillah belamin geuning salamet tuh tempo jelebah jika aya imah kaciri dapurna ngebul ku haseup jigana bae keur ngejo tah ceuk wardi bari ngarandeg nunjuk leungeunna kalebah nu ciluan ting parohok breh memang katempo palataran dilandih tegal anu pasalang jeung balungbang rungkun awi ting jarumpuk tatangkalan ting runggunu kebon-kebon menikeun kanyampar nya Kang jika ama imah eta teh da beda suhunana lah urang sampurkeun kadinya urang tatanyakeun sugan jeung sugan kanyahoan nah sakalian bari nyantang minum mun kuring hayang cikopi jeung kajona kuring mah cik si Radi baturna duaan saha teh sarua hayang kadinya atuh wardi ge kapaksa nya tujuan ya itu yuk dan memang bener kudu manggih barang dahar atuh urang teh jeung cibatan maling mah leuwih hadementa jelas halalna yuk urang haditu cek wardi harita nunjuk kalabah
Brin atuh nalimpang di opatan. Ayeuna mah leuwih lancar ari sabab jalan teremet jeung rungtug mudun. Wardi sabatur-batur tetung selilagok anyog kan bejugjug. Nyawe imah teh gede, tapi ngan hiji-hijina nyang celing tebogaeun tatangga sarta jauh kalemur. Mimitina mah Wardi teh rada asa-asa. Sabab pakarangan imah teh di pager jangkung, lawangna jiga dikunci. Tapi sanggeus dipikir bulak-balik terus dipikir-pikir Wardi langsung ngurupanto. Bari jeung tetep iatna tur waspada bisi aya itu jeung ieu. Barang geus tepi pok atuh harita Wardi. Sampurasun. Kuring semah sejana tamu. Ceuk Wardi ngahaja ngomongna bebas jeung bedas. Bisi pribumi jauh ti lawang pakarangan cenah. Anangong teh nembalan. Sorana mah laun jeung deukeut tina panto. Rampes. Sa di luar. Cenah reket bae panto engam. Horeng di maksimana horeng, didinya teh aya nu ngajaga. Beurang peuting oge taraklan. Atuh puguh Wardi teh meuni reuwas. Gancang mundur dua lengkah berjengern kurtandaning hormat. Pok Wardi harita. Punten saderek, manawi teh aya anu ngajagi. Hanas meuni ngagorowok tarik tadi teh uluk salam. Da cek emutan teh beuli teh kadanguan. Tenang haun. Halus. Ngarang babari kardi, saha atuh kisilah teh. Aya naon isu kene geus aya di dieu. Ari kuring mah aja penjaga panto. Ceuk pribumi ngakuna aja, nu memang pagaweanna teh ngajaga panto. Abi mah pun Wardi di Cibeni, sejana pangan kanu kagungan bumi manawa sareng manawi teh kaabotan saja ngadeheus. Ceuk Wardi sopan, ngarah pribumi henteu curiga. Kawan tu aya di tempat nu hara-haraeun bisi teu ditarima nya mah cenah. Kitu. Sok atuh sanalik jadi tah. Dina bangku panjang, kuring rek laporan heula ka pamimpin. Nah dimenangkeun asup atawa henteu. Lamun ku pamimpin teu ditarima wayahna we ngajangnya. Udah maksa ye. Sabab dia kerurit. Ceuk aja. Daria pisan ngomongna teh. Mere palaturan ka semahna. Wardi ge ngartieun. Mangga saderek aja. Abdi mah da moal maksa upami pribumi teu ngawidian mah amoal kumawantun lemet atuh. Mangga we atuh bida saurkeun ka juragan anjeun, kanunungan anjeun. Nah ditarima atawa henteu abdi teh ye. Ya. Ceuk aja bari jeung terus ngaleos ninggalkeun semah. Deuk laporan kadunungan cenah. Sedengkeun Wardi jeung baladna. Dari upe kalayan sopan, tapi teu wani cucunga bisi ku pribumi teu ditarima. Mangkaning beuteung geus lapar hayang dahar. Cek aya nu dehem jeung batuk horeng si mana horeng. Aja teh geus balik deui nu ka semahna. Baranggok terus atuh harita kene oge. Panuna rada tere. Pok harita atuh aja. Meme ka jero kuring diparentakeun kudunungan. Sangkan nyatet ngaran anjeun obadan. Cik sebutan saha saurang-saurangna. Saya kitu ge. Sim kuring Wardi nu tanggung jawab kana opatan. Tanya ieu Radi, ieu Unus, ieu Uja, sadaya sami ti Cibeni. Cek Wardi sajujurna. Syukur. Ku kuring dicatat kabeh, dupi tujuanana kumaha ieu. Taya maksa ti angaana.
Taya maksud ti jauhna imah mung sakadar kalarasan kuring teh mios di lembur teh wan pot dinten kamari ngasruk di leuweung di pileuweungan sabab aya nu teangan di leuweung teh dar make kasarung teh nyaho jalan teh nyaho ngaler ngidul ari ayeuna bet losos ka dieu kumargi teu aya deui imah sanesna kapaksa sim kuring sabatur-batur ngawadi-wadi maneh uluk salam ka dieu maksud kulan maksudnya masih jamun tulung nyuhungkeun cai enteh sakalian micen hanaan sabab di kamar itu manggih cai sakacrak-kacrak acan kuring sabatur-batur teu babakalar atuh tak itu maksud anu sanyana mah panuhunna janten uninga Wardi terang-terangan ngabejakeun maksudna atuh muni unggut-unggutan eta jalma nu katalah aja manehna ngarti jeung percaya kana opatan sabab pakaianana kalotor becepok buuk darkil pinuh ku kembang juku baju jeung calana barasil ku cai ibu anu kanupakan dinandang daunan ditambah deui ku beungeut anu pias poneas lir mayit sarta beuyeut gararing nyaan hayang minumna teh kumaha ngawidian antanapi henteu kulantaran aja ulang-ulang Wardi nanya deui gitu ganti lamun gitu bicara nama aja lu kurang ngadeheus ka guru cek aja nantung paroman marahmai jeung karunyaeun ka barad Wardi atuh anu opatan bareng nantung hatena bungangan bahta ku bunga dupi anu linggih jadi teh saha nah geuningan muni tebih ti lembur anggang ti desa cek Wardi maksakeun tumanya da panasaran hayang nyaho kana ngicingan eta tempat jenenganna teh Sina Jaya euy guru silat nu geus lami ngancik di dieu ngan ain mah murid-muridna teu aya margi aya doa oge kalah singarios teu bebeja deui mata jengkel ka sarea cek aja bari jeung leumpang Wardi jeung baladna unggut-unggutan jawaban sakitu oge geus ngarti nah saha Sina Jaya teh nusanyana Wardi teu nanya deui lantaran aja nak meuni gancang leumpang teh muru katepas hareup nu pantona geus engab ari pakarangan eta imah kacida pisan legana malah dikuring ku pager jangkung tina awi guluntungan sarta rajeg tatangkalan rupa-rupa lolobana mah bubuahan kayaning nangka jerupis hitam nganggu rambutan jeung anu liana teu kungsi lila aja jeung semah nanu opat geus tepi kanu dijug-jug kalacarat arunggah geuk dariuk dina samaksa heulai nu geus nyampah tapi anu ngaran Sina Jaya can aya di dinya jempling sora daguan kedeung ya juga nama nuju di kamar anjeunna teh yeuh cek aja harita ngomong kitu tenyalahan tekung salila oge aya nu bijil hiji tantungan lalaki anu gedeg jeung segup pangawakan ngareusi kawantu ahli olahraga marang red kanu opatan nyeh imut kumisna ge anu hideung males ngabangbara mulikeun ka utak-utakan tapi someah jigana teh padahal nempo dedegan mah estu nimpit tagi mireun mata koram koream paampo panon galak tulak tiluk dak senisikeun beungeut kereng mata paur tapi edas kasemah mah sopan estu nimpit kabetaheun semah geuk Sina Jaya diu terus ngedorkeun jampalingin katuhu maksudna mah ngajak sasalaman kasemahna dipapai saurang-saurang Wardi jeung batuna gugap nampanan Gak Abi saha ieu teh nusanyana semah di mana tamu di mana Sina Jaya teu nanya ka semah tapi kalah kasih aja nu tadi dititah mariksa ku manehna kalawan teu mikir barabar ku aja teh diterangkeun salengkapna dumasar kana pangakuan ti Wardi tadi ku Sina Jaya di Bandungan kalawan Daria bari jeung sirahna unggut-unggutan
Karunya tuh. Untung bisa lolos di jero leuweung. Lamun sieun henteu teh amat duh bakal cilaka. Sabab didinya mah geus takocap sok loba nu katalimeng. Parangan denik itukeun bae da geus. Yung ya. Maneh mah ya. Geura jaga di pantu euy. Untung semanga guru sejang iringan. Ceki aja beri manggut. Terus keluar di tepas. Sarta liumpang ngagandean muruk lawang pakarangan di pager jangkung teh. Bisi ayah semasegena cenah. Jep sakedapan mah ngariung simpe jempe. Singa Jaya teh buru-buru nanya ka semahna. Atuh Wardi jeung baturna tuh anu geuraan ngomong. Dak maksudna geus ditepikeun ku aja bieu. Ayeuna mah kali nunggu jawaban we ti pribumi. Yang Wardi. Abdi. Tujuan Ujang pangda datang ka ieu teh geus kaharti ku kuring. Wajar jeung sakuduna kitu. Teu naon dek minta tulung ka bapa mah ya. Sabab boro-boro ning cai enteh najan rek daang sasebeuna ge tangtu disadiakeun. Hatur nuhun atuh satena geng. Han ayeuna mah can aya kejona euy. Da can anggeus marasakna ge geunte. Moal burung manggih dahar. Da barudak keur ngarejo. Ayeuna mah mending geura dongengkeun we ka bapanya. Nah naon lah los-los kareuweung kalayar atuh. Nah batwawaniana nyurang ti peuting batur mah beurang ge arang langkan wani jang. Cik dongengkeun ka bapa. Nah diangan naon atuh. Sok. Cek Singa Jaya bari jeung neuteup ka Wardi. Kawas nu hayang sidikan harupana. Atuh Wardi teh meuni bungaheun pisan. Sabab pribumi bangun anu karunyangeun pisan ka maranehna. Bapak. Hatur nuhun kana sagarupin kasane kasayana mah Bapak ka abdi sadaya. Anu sakitu ageungna ku pangangkenana oge aduh parantos mang pirang-pirang nuhun. Abdi teh bingah anu teh papadana. Dupi dongengna abdi memang laras sanes mung sakadarnya sab. Da aya anu diseja. Abdi teh diutus ku juragan Demang. Ku juragan Demang kanggo nyusul-nyusul hiji jalmi anu perantos ngiwat istri tah kitu anu serosna Bapak. Ujang jelema. Leres pisan Bapak. Nah saha eta jalma teh jang? Ha? Saha anu palinna? Asa geus lila teu ngadenge nu maling awewe. Tapi naha ayeuna beteger geus aya di kitu patun. Jeung deui Ujang teh padamel kademangan kitu atawa sanes Bapak. Abdi mah sanes padamel kademangan. Tapi nanging mung sakadar janten utusan nu kedah nyusul-nyusul eta bangsat nulungan hiji istri dupi anu diprari teh hiji jajaka nu ngangken jenengan Wirapati. Hup! Wirapati. Singa Jaya rewas anu teh ya papadana. Paromanana ngadadak robah jadi keneuk semu gentil. Kawas nu ambek kamilabina. Sakedapan mah teu aya nu ngomong nanaon. Kalah colohok bari huntu mah kakeruk. Jajantung asam motah. Hate dedegan. Nempuk galagat kitu balajan Jang Wardi ngarasa heran. Leuwas sok sieun goreng balukarna. Bisi pribumi asa dituding. Sabab maranehna teu nyaho. Nah saha ari Wirapati jeung kumaha rupana teu aya nu nyaho. Punten Bapak, abdi teh sejatu maros. Menawi Bapak uningan hadi mana panuroban Wirapati teh Bapak. Margi abdi mah poekeun teu terang laratanana. Sakantenan we atuh abdi teh muntang tulung ka salira Bapak. Menawi kalarasan uning apa? Wardi nanya deui. Panon melong ka Singa Jaya. Nu hatina teh diur keneh. Barang menang pananya kitu terus ngusap beungeut Singa Jaya teh bari istighfar pok harita. Astagfirullahaladzim. Jang Wardi. Abdi Bapak.
Aduh, Bapak memang apal jeung Yaho kanungaran Wirapati. Sabab eta teh murid Bapak. Murid Bapak. Tapi geus kabur sawatara waktu ka tukang tamanggruk teh. Malahan mah kaburna teh duaan jeung baturna nu katela teh si Kalasurya. Ngan Bapak teh bisa nangtukeun naha Wirapati nu maling awewe teh. Wirapati murid Bapak atawa Wirawati lain. Sabab bisi lain hiji anu ngaran Wirapati teh jang ya. Tak itu urusan jang. Wardi hari tangga gebeng. Reuwas campur jeung atol. Reuwasna sok sieun Singajaya ngarasa diwibiran. Terus malik teu suka ka maranehna. Ari atolna peda geus aya laratan. Yen Wirapati teh murid Singajaya nu durhaka. Najan heueuh can yakin oge asa usulna. Jeung tantu guruna moal cicingin. Gananya ka Jang Wardi. Bapak teh wayahna ya. Bapak teh bisa ngabantu. Sabab naon nusa nyana mah Bapak ge keur bingung teu mangitungtung susah nu tahinggana. Geus lila neangan teh si bocokok teh. Teu aya pisan laratanana. Lamun kitu cara nama Bapak ge jadi curiga. Malang siang bener urut murid Bapak nu kitu teh tah. Da manehna memang boga sifat kurang ajar tamangkeluk. Ka guru geus ngalawan. Hareupeun jiga nu sumuhun ngabandungan kana nasihat. Tukangeun ngalelewean. Malahan mah naon-naon nu dicaram ku Bapak si eta mangkeluk. Kalau kau dijalankan, Bapak ngelawan kebunuh ke jelema teh. Lain sakali mematahan ka manehna. Sangkan ulah jahil kaniaya cekeng teh. Ulah nipu, ulah ngarah ngarina, ulah babalog jeung radampung. Tapi malah eta tasi ucut burung teh nu dijalankeun. Aduh, Jang Wardi, jika nu ngadoja ka Bapak tasi atahado. Bapak teh guruna, si eta ge dibere warahan, dikerem lilana saminggu teu menang wijil. Saha teh? Si Wirapati. Tapi balugarna ya Allah Robi kana leuwih goreng. Sabab kana terus kabur, teu datang deui ka dieu teh tah kitu Jang Wardi. Ceuk Singajaya nambahan di kateranganana. Nyerah ka Hardi keluar di jeung badan-badanna. Atuh puguh we Wardi teh beuki ngemplong hapena. Lantaran geus kapagih kari maluru anu bener we. Para-baraya utamina anu kantos ngintunkeun patarosan emang. Janten pemialo ngintunkeun peuting ieu. Teu tiasa dibacakeun peuting ayeuna nya. Mangkin naon di watasanan nu dipayun ge masih kena seueur mang boga hutang teh. Urang gancangkeun Mang Ded manawi teu kabotan ari cuklek leuweung cuklek lamping jauh ka sintung kalapa tenang eta teh sisiniran sabenerna nya. Ngan aya harti jeung maksud. Cuklek leuweung cuklek lamping jauh ka sintung kalapa nu gelis teh. Teu aya dulur eueuh baraya. Aina mah kieu nya babarin. Alo tekan teh ka ieu ke luar negeri. Di Arab eta. Sok culang cileun eueuh baraya eueuh dulur. Nya. Si nama jauh ka indung ka bapa. Ceklek deung-deungeun. Kasintung teh ka indung, kalapa teh ka bapa. Ya. Jauh ti indung jauh ti bapa. Baraya pisan. Itu nya. Gambaranana nunggelis teh. Tanya dulur jeung baraya. Lajeng gade nu kadua jang mau disebutkeun ngaran jeung nomor HP-na. Mang Ded punten pangjelaskeun ari jojontor teh naon. Jojontor teh bobojong atanapi tanah anu nyocor ka cai. Leuwih panjang batan tanjung atawa jazirah. Ya. Tanten jojontor teh taneuh nodor ka cai lah gitu. Nalanya
lain teluk. lain ujung kulonnya. Gitu. Yang lain di kulah nate kulah atau situ itu talanya. Tah gitu. Sebentar teh jontor dina kulah gitu. Gitunya. Kan panjang ieu mah batan tayung panjangnya. Jika jajirah kita ini jujur mau lebih lega. Lajengna dia tuh mang punten abdi teh mang hayang timbang panjelaskeun sok seueur anu nyarios sok nganggok karah. Karah maksudna naon ya mang karah teh nya atau mah sifatna individu atau perorangan atau kumaha urangna gitu. Eta teh karah teh lo nya sarua jeung baru atana pikutan. Contohna deh jangdian kutan jangdian teh geus jadi tentara nya gitu. Baru engkos teh geus jadi engkos teh geus jadi tentara. Karah teh engkos geus jadi tentara nya teh gitu. Namanya karah teh baru atana pikutan. Sanes kutan. Tema PG kutan. Dan dulunya lajeng Mang Ded menjelaskan tina ngeunaan naon hartosna leuleus jejer liat tali kieu bagirnya. Leuleus jejer liat tali teh gede timbangan tara buru-buru ngahukuman kitunya. Tah kitunya kan naroskeun leuleus jejer liat tali teh gede timbangan tara buru-buru ngahukum gitu loh. Orang pungkas dukati saha mau disebutkeun ku Mang teh. Punten Mang Dedi abi oyong terang. Ari getas harupateun teh naon maksudna? Getas harupateun teh kurang umumnya. Getas harupateun teh babarian amak. Bari jeung anggeus-anggeusan juga nu heueuh. Disahkeun sakuaing mah kitu teh buku-buku. Teh tidak salah saeutik. Ngomong gitu keuring deui ka pemberi mah. Kita sarupateun da kitu lo nya. Kita sarupateun babarian amak gitu. Lepas kontrol. Belerang. Ing mah mau balik deui ka maneh anu gitu jeung heueuh. Kata lagi tuh poe geus keuring deui. Teh kitu aja. Allah ampun. Babari anggeus-anggeusan juga nu sumuhun. Kitu nya. Tah lamun ceuk ieu na maksudna sok aya nih amak jawaeun amak jawaeun mah saharita sok cager deui. Ari ieu mah teu. Ya tuluy poe tah. Kepikir beneran kuriling deui. Kitu nya. Teu pagawean saha ya. Kita sarupateun teh kitu nya. Babarian amak babari anggeus-anggeusan. Can penyelang cerita orang Tunda duta can kaguar kumang ulah kurang-kurang hampurang nyakeun ungi enjing. Mudah-mudahan urang panjang sebab biasa tepandang deui. Sok angsa alam beuki beurang baik harita teh. Komo di alam pileuweungan suara manuk menikeun karecet patembalan jeung pada baturna jiga nu gumbira pisan. Sarengkeun wardi ngarasa bunga hari. Pedah bieu pribumi nyatana Singajaya. Nambahan di kateranganana ngarah kahartieun ku wardi katut baladna. Atuh wardi teh beuki ngemplong hatena. Laratan geus kapanggih karima luruh anu bener-bener we. Dumasar kana hal eta pok wardi harita teh. Hatur nuhun Bapa. Upami tos terangkeun mah abdi teh teu poekeun teuing. Margi aya lacak anu tiasa disusud kanggo ngabutuskeunana.
Nanging kumaha atuh tata sarencana Pak palang siang Wirapati teh teu aya di wewengkon Gunung Kalayar. Rupina kedah ka mana pikeun nyusulna Pak? Cik Wardi bangun bunga. Sabab aya harapan kana hasil tujuanana. Jeung nadi boga harapan yen tugasna bakal dibantu ku Sinajaya. Dasahanteuna Sinajaya teh meureun bakal ngarasa dihina ku murid durhaka. Sarta bakal ngarasa era jeung ngarasa diwiwirang ku Wirapati. Dumatag aya harapan kana bisa ngabantu pikeun maluruh Wirapati nu leuwih taliti. Gunaan eta maduka teuing jang. Apaan Bapak ge nu bingung itu jang. Parandene kitukeun bae teu kudu alit manah kasep. Da Bapak ge moal cicingeun itu tangtuwi bakal ngabantu kena tugas ujang. Lamun parang katewak kacadak rek dipasrahkeun ka Juragan Demang. Sarta awewe nu dipalingna rek dipulangkeun ka saha ramana teh Jalu? Ke Upas Karlia Bapak. Ari putrana anu diiwat nyatana Nyi Sutira. Upami kaparengan kenging ku bapana can kue ka Kademangan Cibeni. Cik Wardi harita bari jeung ngenalkeun dununganana anu katalah Den Purwa. Tah kitu Bapak. Keun bae. Urang bantuan ku Bapak. Tangtu lamun benang mata si Ontohod rek disadorkeun ka Juragan Demang. Onggoh ngarah kapokeun ka si Wirapati de. Ari dihukum ku Demang mah dageningan ku Bapa mah kalah ngalawan wae da manggruk teh. Nya sanggeus kitu mah. Wardi jeung Sinajaya geus teu asa-asa deui duanana silih bantu jeung janji rek silih tulungan. Sinajaya nulungan ka Wardi, bantuan mewah Wirapati, atuh Wardi ge ngabantu ka Sinajaya. Dina maluruh dua murid da nu durhaka ngalawan ka guru. Sabot uplak ngobrol kitu toroyo aya hiji jejaka kagok ngabejaan ka Sinajaya. Yen sangu jeung dahareun liana geus hadiah. Atuh teu diengkekeun deui langsung we dalahar bala kecelakaan. Wardi jeung baturna dijamu ku Sinajaya dibarengan ku paroman anu marahmai. Puguh we matak betah jeung gede hate. Gancangna mangsa sabada dalahar mah terus ngobrol deui ditungtungan ku Badami. Sarta nu akhirna Wardi indi tinggalkeun eta tempat. Ngan samemehna geus janji pas ini jeung Sinajaya yen arek silih bantuan cenah. Can urang tunda kaayaan Sinajaya jeung wadia baladna. Ayeuna urang Bandungan nalampahan Wardi sabatur-batur. Mangsa alam khususna mata poe beuki luhur bae. Panasna mending morere. Mega bodas nu biasana sok ngayan di Gemantara harita majiga ti aya pisan. Langit bersih tayap tadeng aling-aling. Atuh puguh beuki panas mending nyongkam. Dina kayaan alam kitu Wardi geus aya di hiji tempat nu jauh kalitu kalieu. Jauh ka lemur, jauh ka leuweung, jeung geus jauh ti patempatan Sinajaya. Opat jalma pating dari gelu weh lempang nak bangun anu rungsek. Sabab kacida pisan panasna. Perbawana hana anu lieur lengang. Parandene kitu. Wardi jeung baladna terus ngeder neangan Wirapati nu geus ngiwat Nyi Sutira. Baranggok kahandapkeun tangkal ki hujan. Si Unus ngoloyong brek diuk setengah meubeutkeun maneh. Beungeut bari beureum meni mandi kesang. Kuda Unus. Cek Wardi bari jeung renghap ranjung ngarasa leuwas
Maneh nak milu ngarandeg. Capek kan. Sirah liur jeung asa berat. Suku lulus. Cai-cai acan atunya. Hayang nginum kuring cekang do. Cek Jang Unus. Awakna kawas nu kurang sehat. Da biasa nama tara kitu Jang Unus teh. Atuh puguh Wardi teh bingung. Sabab dalampahan jauh kene can bisa ditantukeun akhirna. Ari balad kalah namuruk bangun ripuh. Matak pondok pengharapan. Cilaka jiga nagering maneh tenus. Daun nu kurasaan. Cek Wardi glek diuk panon merong kana beungeut Jang Unus. Nu memang kurang sehat manehna teh. Atuh baturna nu katara uja jeung radi oge gukek dariuk ting palohok kana beungeut Unus. Geus atulah eureun heula jidinya. Jeung nadi memang kakara kukuring karasa kukuring oge. Hawa teh teu matak ngeunah bayung yang mata hariwang. Jep jarempe. Opatan harita ngalungsar dirajukut handapeun tangkal ki hujan. Ari sakadang manuk matoleh receh teh disarada ngedahan kai. Pucuk eurih ting arulang katebaku angin leti. Jiga-jiga nu ngagupayan. Jiga-jiga nu ngahiap-hiap ka Wardi jeung baturna. Nu kiwari keur jong-jong dari bari jeung ngalamun. Kerja rungdung kitu ngadenge aya nu tulung-tulungan di lebak gebeg Wardi jeung batu-batu nak ngarenjag satekar kabok terus ngurejat nangtung panon rong kalandeuh. Unus oge anu kacida ripuhna ngadenge kitu mah cengkat hatena deg-degan jajantung ratu jiga anu tutunggulan. Sahanyaknya pelangsang isuti rayu da bieu tulung-tulungan sora awewe urang susul. Cek si Rabi anu geus mimiti kaedan ku Sutira. Tayohna bae ti kamari mikiran anakna ki upas dan memang pantas atuh nisurah Sutira teh. Geulis jeung manis. Bener di. Yuk urang terempok lebak. Dina kayaan ki mah lamun aya nu naon teh kudu dibuktikeun. Bisi jalma anu keur diteangan kurang. Jawab Wardi bari jeung terus singkil raketak ngeuhan tali benog anu geus enor. Ayo, kan, koing anu panghalana maju mah, moal burung dibabak asli rapati koing. Masa kumaha kagagahanana. Heh, cek si Radi beri muril-muril kumis sang jante gomplok deh. Menegis asanya wek manehna jadi patandang anu unggul. Bisa nulungan Sutira. Kalawan telba mikir bera opatan muruk kalebak muruk tumulun muruk kahiji lengkob. Lempang setengah lumpat hayang tereh nepi cenah kanu 7. Ari aya kitu mah Unus oge hudang deui kesumangetna. Lungsai jeung lieur henteu dirasa, pikiran nyuseur ka udagan nyatana ka musuh. Barang tepi ka hiji palataran anu lega kira-kira 8 tumbak pasagi. Sarerea ngarasa ruwas nu lain di kieuna, sabab yakin didinya teh aya 2 tangtungan jalma ngarora. Keur ngarajengan awewe anu tetar jalan hayang lipas. Ceceritaan menta tulung. Tapi lalakina kelakatin kakak ting cikikik boga rasa. Yendrina aman moal aya nu manggihan. Nyai, Sutira bojo enggang. Ulah jurat, ulah jerit. Sing tenang, sing sabar tawaka daya enggang. Nah, menikokotcakan kitu kabasan nurek dipencit. Mau dinano nyai, sing percaya kasih enggang. Cek hiji lalaki nu teh lian Iwaki Wirapati keur ngarajengan Nyi Sutira jeung baturna anu katelah kala surya. Sakit yang sampai naon nyai cuma kentu di bawah gadang ka dieu kelebur. Ari kudu sekali bos sudi. Mangga buku kasihan. Nyi Sutira jejeritan bari jeung tole abrug-abrugan.
Catara jalan hayang lepas tina cekelan dua laki. Tapi namun hartina tanaga awewe anu hengker. Lamun dibandingkeun jeung tanaga dua laki anu keur dikawasa ku setan ida gila natupo. Iblis lakna tuloh anu jadi supirna. Hahaha. Nah, bet loba omong teuing nyai. Geus aya di dieu mah ulah hayang balik ka lembur. Teu kudu hayang diantarkeun. Nah, bodo-bodo teuing hirup teh. Hirup jeung akang mah ieu tentu bakal senang. Moal kudu loba gawe asa daek babarengan jeung akang di dieu. Hehehe. Ceuk laki nu saurang deui. Nyata si Kala Surya nu sarua bejat akhlakna. Durhaka ngejati guru. Gek dara. Ulah diajak we ngomong sia cekel ieu tah kokoda. Aing ngeres dewak cekorna urang gotong kuduaan. Ngarah teu abrug-abrugan. Namak jadi aleh ku awewe. Cocokan tas sungutna ngarah jempe. Ceuk Wirapati bade jeung kawak nyekal suku Nyi Sutirah. Juroit awak Nyi Sutirah ampilna kebut kana tani. Tapi gancang disangkeh ku Kala Surya. Terus dicakal leungeunna. Nam. Gotong ka ditu tuh lagi dia tuh panas. Moal genah atuh. Si Kala Surya ragayang Nyi Sutirah atuh digotong kuduaan. Nu harita tetep adu belajar hayang leso. Ngan teu bisa jajarita Nyi Sutirah teh. Sabab sungutna dicocokan ku lama. Atuh punguh mata kuatir. Sabab Kala Surya jeung Wirapati bener-bener teu barogak perasaan. Ari Wardi jeung tilu baturna anu nyaksian kana eta kajadian kacidapan satena. Sabab yakin anu dikitu-kitu teh Sutirah anakna Ki Upas Karya teh. Wardi gancang singkil pok ngomong ka balagna. Mun loba pikir, kempung euy, maju barengan, rebus si Sutirah. Yuk. Jawab balada laluncatan ngepung Wirapati jeung Kala Surya. Sakilat oge opat madhab geus dihadang ku opatan. Atuh puguh, Wirapati ningat jenghok bakat ku dewas. Sabab datangna musuh teu kanyahoan ti tadina. Atuh ngan colohok we bari jeung panon bureleng kanu aya hareupeun. Basat, untuk bergerak sia. Anggurana gelasotkeun teh Nyi Sutirah. Pasrahkeun sia awak sia ka aing. Rek ditalikung ku aing pikeun dipasrahkeun ka Juragan Demang. Wardi nyentak bari molotot. Melong ka Wirapati anu masih keneh kasima. Sabab mangsa cekap waktu cukup can pada pamirsa. Ieu carita urang tunda heula. Kumaha nasibna Nyi Sutirah? Insyaallah enjing dina mangsa tur acara nu sarua mangge di baris naratas bagian anu ka-18. Sementawis waktu emang pamit mungkur kitunya argi mayunan acara tarucing kuring. Kalihap tulis taruci kuring ku tulisan anu belade dulunya. Hatur nuhun, sementawis lanjutkan tun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.